Ini cicing pula ayeuna bagian kuring nu ngomong dongeng curig lain dina malam Jumat Kliwon wae, tapi dina malam Jumat wage aya carita Sunda Seureum. Ngadengkeun carita ieu sosoranganan bisi aya nu ngaturan. Jeung kade tong poho subscribe-na ame maraneh nyaho ke aya carita-carita anu halanyar dina carita Sunda Seureum malam Jumat wage. Ngaran kuring Deni. Kuring ngerek nyaritakeun hiji pangalaman atawa kajadian anu matak pikasieun. Kajadianna teh aya kana sababaraha taun ka tukang. Nyaeta di tahun 2017 poe Sabtu malam Minggu. Harita kuring masih keneh digawe jadi satpam di salah sahiji komplek nu ayana di Ciwastra, nyaeta komplek GBI. Anu kabeneran pos jaga kuring teh deket jeung urut bangunan kolam renang Tirta Indah. Nya ngaranna ge tugas jaga, pasti kasebutna aya sip-sipan. Aya sip beurang, aya sip peuting. Anu kabeneran harita kuring bagian tugas teh bagian jaga peuting. Duh teu karasa euy geus tareh jam 11 deui. Den erek saha heula nu keliling? Maneh heula atuh ti heula nya? Kayak bagian urangeun. Kadenge batur kuring nyarita manehanana nitah kuring keliling komplek ti heula. Siap bos. Nu akhirna kuring siap-siap erek keliling. Teu poho kana tongkat jeung senter. Soalna eta penting. Nya teu lila kuring ini teh ninggalkeun pos keluar. Teu jauh tinu pos aya tiang listrik. Seperti biasa tiang listrik eta teh ku kuring sok ditakolan. Nya tandana aya kuring keur patroli. Beres nakolan tiang listrik, nya kuring ge ngalanjutkeun di perjalanan kuring keliling komplek. Tapi pas jauh ka hareupeun bangunan unu urut kolam renang, naha kuring teh asa muringkak. Bulu punduk teh tara ti sasarina. Biasana ge kan kuring sok sering ngaliwat ka dieu teh. Tapi peuting harita mah
asa muringkak. Rarasaan teh asa hihiliwiran seungit kembang malati, tapi pacampur jeung bau hanyir. Rarasaan we meureun ieu mah, cek pikir kuring teh. Terus kuring ge lempang deui, tapi sareret kuring asa ningali dina pelebah jandela kaca siga aya buuk anu ngarumbay. Pas disenteran ku kuring jug eueuh. Eta ge titinggalian meureun, pikir kuring deui. Nya kuring ge terus we lempang deui. Bangunan teh geus hampir kaliwatan ku kuring, tapi ti pelebah tukang siga kadenge deui sora barudak anu keur arulin. Sareret harita ge kuring katingali siga aya barudak leutik anu lulumpatan arasup ka jero bangunan. Terus kuring teh panasaran, nya ku kuring ya ditingali ti kajauhan bari disenteran, tapi da eueuhna naon. Meureun tadi ge sarua we rarasaan kuring. Kuring ge buru-buru we ninggalkeun eta tempat. Da rarasaan teh asa teu ngeunah, asa pupuringkakan bulu punduk teh. Kuring ge terus we neruskeun di leumpang mapai komplek. Tapi ku sabab jalan buntu, wayahna kuring teh kudu balik deui. Masingnya ge rada seunggah kuring teh, tapi nya kapaksa we dauh di jalan kudu ngaliwatan di eta bangunan. Pas jog di kahareupeun eta bangunan, saliwat kuring nempo siga aya anu ngajanteng. Pas direret ku kuring, astagfirullahaladzim, katinggalina ku kuring aya hiji makhluk anu pikasieun, buukna ngawig-wig, matana beureum siga hurung, beungeutna ancur, tina bahamna katingalina siga kaluar getih. Kuring didinya arap-ap eueup-eup, tuur nyorocod hayang ini tapi teu bisa. Rasaan teh asa leuleus, jeung deui kadengena sakapeung ku kuring teh makhluk eta teh tulung-tulungan. Buru-buru we kuring teh init deui setengah lumpat, can ge acan tepi ka pos. Nah, makhluk nu tadi teh jug aya hareupeun, ayeuna mah manehanana ayana dina tangkal kai, diuk dina dahan anu rada gede bari ucang angge, bari jeung seuri cicik kikikan.
Tidak tidur lagi. Kuring neruskeun di leumpang bari jeung setengah lumpat oge. Nu akhirna kuring nepi ka pos. Kasampak batur kuring keur diuk. Kunaon den haheho. Tiga nu capek. Kawas nu geus ningali juri wae. Nya kukuring ge dicaritakeun kejadian nu tadi di alaman kukuring teh. Oh gitu. Nya sigana mah. Kan baheula aya nu kecelakaan tadi jalan tol nya di Gerondio komplek. Kan eta teh jalan tol. Sigana ririwana betaheun dieu ayeuna mah. Da soalna eta bangunan geus lila kan teu kapake. Teu karasa waktu geus jam 4 deui. Sabarana mah kuring teh balik teh jam 6. Tapi kusawab awak asa teu ngarareunah duka pedah kajadian nu tadi meureun. Nya kuring teh menta balik ti heula. Babaturan kuring ge teu nyarek nyaju gue cenah bisa rek balik di heula mah istirahat we. Nya kuring ge siap-siap balik. Barang tepi ka imah pas mukakeun panto gebeg teh kuring harita reuas ngarenjag sabab makhluk nu tadi aya deui. Ayeuna mah diuk dina luhur lomari bari jeung sukuna ucang angge bari cici kikikan. Teu sakara-kara kuring harita langsung pingsan. Inget-inget isuk-isuk keur dirariung ku tatangga. Tapi sajroning pingsan eta makhluk teh tetep ngadatangan ka kuring dina impian. Manehanana ngomong cenah hayang disampurnakeun sabab masih keneh aya sabagian tubuhna anu can kapanggih. Tidinya mah kuring teh terus ubar neangan anu bisa diparancahan sangkan makhluk eta teh tong ngaganggu kuring deui. Tah sakitu pengalaman kuring anu pernah diganggu ku Kunti. Dah sakitu carita nu bedarku incuna sinini. Sakali deui gade tong poho subscribe na ame marane nyaho ke lamun aya carita-carita anu anyar dina carita sudah serem malam Jumat wage.
Nah, kalahkah nyanyi jadi era.